Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa lagi di channel Iherstea ya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Sunda untuk pemula. Namun sebelumnya jangan lupa ya, like atau subscribe dan nyalakan loncengnya. Baiklah, kita akan mulai. Ayeuna orang diajar ngenaan versi bahasa Sunda halus. Bahasa Sunda nu halus sok disebut oge dalam bahasa Sunda itu ragam hormat ya. Fungsina pikeun silih hormat. Jadi lain pikeun ngabeda-beda martabat atau kedudukan atau jabatan ya. Boh ngahormat yang ka diri sorangan atau oge ka batur. Nah, dina kesempatan dia orang ngabahas percakapan dengan besan. Nangtung, bahasa halusnya ngadeg, artinya berdiri. Kumaha tas sakinten panyawa teh, Pak? Alhamdulillah tos tiasa ngadeg ayeuna mah. Kumaha tas sakinten panyawa teh, Pak? Alhamdulillah tos tiasa ngadeg ayeuna mah. Bagaimana kondisi kesehatannya sekarang, Pak? Alhamdulillah sekarang sudah bisa berdiri. Nanya, bahasa halusnya mariksa, artinya bertanya. Hatur nuhun acet tos langsung mariksa. Sami-sami mugia ngamapung kieu geuning di kampung mah. Hatur nuhun acet tos langsung mariksa. Sami-sami mugia ngapapum kieu geuning di kampung mah. Terima kasih, Mbak. Langsung ditanya. Sama-sama, mohon maklum, beginilah keadaan di kampung. Nenjo, halus untuk diri sendiri. Ninggal, artinya melihat. Ce, manawi ninggal incu urang tadi di dieu. Tadi mah ninggal amang jeung akina. Ce, manawi ninggal incu urang tadi ka dieu. Tadi mah ninggal amang jeung akina. Mbak, barangkali lihat cucu kita kesini. Tadi lihat, lagi main sama kakeknya. Ngadenge, bahasa halusnya untuk sendiri, nguping artinya mendengarkan. Kang, asa teu nguping soanten incu urang. Nuju ameng jeung batur saumurna. Kang, asa teu nguping soanten incu urang. Nuju ameng jeung batur saumurna. Kang, perasaan tidak dengar suara cucu kita. Lagi main sama anak-anak seumurannya. Ngaran, bahasa halusnya untuk orang lain jenengan, artinya nama. Punten, saha jenengan rai nu ngawulang di Sukabumi teh. Acep kan jenenganana tarasoe kasakona pasti pada arapal. Punten, saha jenengan rai nu ngawulang di Sukabumi teh. Acep kan jenenganana tarasoe kasakolana pasti pada arapal. Maaf, siapa nama adik yang mengajar di Sukabumi? Itu Kang. Namanya Acep Kang. Tanya aja pasti sudah pada hafal. Nyaho, bahasa halusnya untuk orang lain, kuninga, artinya tahu. Kang, manawengun ngabarudak urang teh kumaha ka hoyongna? Hoyong meser bumi di dieu cenah besakat ka tempat damel. Kang, manawi ini ngabadak urang teh kumaha ka hoyongna? Hayang meser bumi di dieu cenah besakat ka tempat damel. Kang, barangkali tahu keinginan anak-anak kita mau beli rumah di sini katanya biar dekat tempat kerja.
Nyarita bahasa halusnya untuk orang lain nyarios, artinya berbicara. Ari aset teu wantun nanggemna mah wios ku abdi ke nyanggemna. Hatur nuhun ce. Ari aset teu wantun nyanggemna mah wios ku abdi ke nu nyanggemna. Hatur nuhun ce. Kalau Mbak tidak sanggup berbicaranya, biar saya aja yang berbicara. Makasih Mbak. Menta bahasa halusnya untuk diri sendiri neda, artinya meminta. Kang, neda dihampunten, ieu teh wireh panampian kirang nu gemakeun. Ih, kirang kumaha sakieu oge Kang, katampi pisan. Kang, neda dihapunten ieu teh wireh panampianana kirang nyugemakeun. Kirang kumaha sakieu oge Kang, katampi pisan. Kang, mohon maaf penerimaannya sekedarnya. Kurang apa Kang? Sudah cukup.